Abdi sareng rerencangan abdi ti kelompok 4 bade ngajentrekeun ngeunaan materi tradisi Sunda. Materina bade dijentrekeun ku Abdi Risa sareng Abdi Adia. Contoh-contohna bade dijentrekeun ku Abdi Penny bade ngajentrekeun contoh hiji. Abdi Nursela bade ngajentrekeun contoh 2. Abdi Nita bade ngajentrekeun contoh 3. sareng Abdi Endah bade ngajentrekeun contoh 4. Abdi Risa sareng Adia bade ngajentrekeun materi adat tradisi Sunda. Adat tradisi Sunda nyaeta kabiasaan anu geus lumrah sarta nu dilakukeun ku masyarakat Sunda. Abdi bade ngajentrekeun contoh hiji, tradisi ruatan bumi. Numukeun jalma anu nyekel eta nganggaduhan sababaraha keuntungan sapertos mengajaga keamanan, kenyamanan, sareng kaharjaan kahirupan patani. Abdi di dieu bade ngajentrekeun contoh 2, nyaeta Serentaun. Serentaun nyaeta adat panen pare masyarakat Sunda anu dilakukeun sataun sakali. Upacara ieu diayakeun langsung khidmat jeung samarak di unggal desa atau adat Sunda. Abdi di dieu bade ngajentrekeun contoh 3 nyaeta ngalaksa. Ngalaksa nyaeta upacara adat Sunda nu mawaan pare ka gudang jeung nyieun laksa keur ungkapan rasa syukur ka Tuhan Nu Kuasa enggeus nyukseskeun panen pare di sawah nu diperoleh ku masyarakat. Upacara tradisional ieu diayakeun rutin unggal taun. Abdi bade ngajentrekeun contoh 4, upacara sunatan. Upacara sunatan atawa sepitan parantos dilakukeun kalayan maksud yen alat kelamin tina panganten sunat janten bersih tina sagala najis. Tradisi Sunda oge sarua hartina jeung adat istiadat. Kecap adat asalna tina kecap anu aya dina basa Arab nyaeta adah anu hartina sarua jeung kabiasaan atawa cara.